Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Ieu mah carita nuluhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliangan memehna nyana zuhud geus jadi raja zuhud kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Assalamualaikum salam ai maneh datang ka mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu ulama sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu ambo cak Abu Yazid anjing kos kitu di negara kula mah aya bae di dahar eueuh bae nya sabar paling ngelel we tah anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cak kana kos berarti can kuat maneh tah jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhud ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bigeun ulah datang ka diendekeun di iman eueuh sabar deuk sabaraha poe bae pae geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami poar taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Ma'rufil Qurhi mah misah Junaidil Babagdi Sisri Sikti ngahiji di dinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia Masya Allah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung mah 2 poe di 3 poe geus mulai rada kaluar kesang tis 4 poe geus leuleus geus kicep 5 poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancen cak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah tah eta siapa ibadah zuhud yang aya nu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku malu kaengge dibere langsung bae ku Gusti cek mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk geus saya ngadoa kadalapan teh can aya keneh manten telat amat sakitu kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk manten kan ka Gusti mah pandam nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah pae tapi kumaha Gusti bae endahan ki ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh kaluhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanaga cek itu kuatnya saya
Kulantaran tulisan ada di kota ya, jangan ngorandang ke kota. Ngorandang ke kota. Datang oke ke kota. Sejuk di kota dia bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring, cai na sagelas. Gegeran diinum di dahar. Seger. Alhamdulillah. Ngadoa. Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resepna mah hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti blug ka handap emang pikiran urang ge kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah gimana encan wajar jadi wali aing kuari mah ulah wa kazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren jangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah wa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Buya Yazid Al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi jadi ngaguru deui tah teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi kekilitrikan mah kekilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep bae teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah naleungkeun ye sia geus di bibir aing tah kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak cek eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulang motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula. Mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal mereka jadi kumaha kajeun teuing nya di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah mana selain kuliah de kuliah lah pokona geus. Di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa. Lain jurusan kawalian tamah hanya ilmiah. Yang praktek lah kudu di pondok pesantren. Jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok tidak bisa nyana guru kaditu kaki Ma'rufil Qurhi orang datang cek Syekh Ma'rufil Qurhi ahli zuhud bantat datang ka dia aduh aing nanaon encen ge ngaguru geus disebut bantat aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres kan bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing aboh saking luhur amat sih mau parai urusan ada jeung Gusti Allah aboh murikak bulunya lagi dikak bulu tapi tetep can percaya cakena mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menceritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan kos gitu can percaya coba aing dek mempercayakeun kos supaya aing yakin ternyata di luar gegerentesan beta kos gitu tah cek sama doger teh percaya ka aing murid berangkat ayo deka mana meyakinkan sia teh yakin ka aing kan kanyahoan wah beuki sieun wae ayo deka mana ayo tuturkeun sok loba omong ulah mata tanya ayo aing boga babaturan datang ka ieu mah babaturan wow sono biasa ditangkep dah atuh kadatangan ku Ki Ma'rufil Qurhi pohar jasa cari terus dibagiakeun cai kopi dan lain sebagainya ke ulah ka mana dahar akhirnya bener
sate. Daharlah tiluan nu boga imah samarupil kuri jeung murid anyar zuhud bantat teh. Dah. Cek samarupil kuri. Dah ka muridna. Kan lamun canda izin ti guru moal dahar. Begitu samarupil kuri ngadahar sate hiji ngahanem lagi. Didelegeun kuduaan. Pan teu di daharnya. Ngan hiji doang. Dikuyah-kunyah kunyana. Ku samarupil kuri. Endah dikalo aku. Puh. Ke sekolah pada pamit baik. Sok dahar belum pamit. Atuh geus pamit tinggal nu duaan. Urang cenah ieu. Ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar, urang ngadahar dilojokeun. Ieu pan teu beres sih berarti sate. Teu beres ieu kajian kumaha ge ieu. Sebab Syekh Marufil Qurhi mah lamun beres mah sok dahar bae. Coba urang tes. Datanglah ke tukang sate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu sate kan geus dibayar. Oh masalah sakian teh. Mbena nang ti mana? Menang meuli. Nu bener ya. Bener nang meuli. Nu bener ya. Urang mah lain lalagan, urusan mayar 2 kali 3 kali masangan deuk dicek. Ieu embe naon nu sabenerna? Pan bisa marah gitu. Kula, ya kula. Kadatangan guru kula Syekh Marufil Qurhi kemudian dahar. Haju eta satena kunyana diicip-icipna ngajari balangkeun teu mungkin lamun ieu teu bermasalah. Masyaallah. Hampura cenah kula can tukang sate. Emang kurang gitu. Embe paeh ku kula di sate. Cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah. Guru urang embe paeh teh embe nun teu dipencit di sate ku kanyahoan. Pan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae teh ya urang kadahar bangke kan. Tuh. Atuh pati bangsa beget-beget ku sare teh nya apa? Atuh teh naon urang biasa bae. Dek bangket teh dek naon pokona mah 15 tusuk. Aduh, atuh mamang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona mah jadi kula yang gede untung aya embe pae anyar kanyawan lah geus di sate bae. Guguran datang ka Syekh Marufil. Waalaikumsalam. Dek nyaritakeun embe pae nya. Pan geus cahudi bae. Tah cak muridna teh cak muridna. Mama, geus kula yakin ka mama. Yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ka guru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae. Eta nu ngabejaan sa Allah. Maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha? Aya atuh atuh mah aing mah ngobrol terus jeung Allah. Oyang cenah aing. Kos gitulah kutubul aulia. Lu antara geus hese jaritakeun ada. Nyana mah komunikasi terus bae jeung Allah. Mun nginum sangat tadi dibejaan ku Allah bedahar, dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya. Tementak sok aya ngagoleng bedek dahar ge kieu bae. Ke besi di lembur urang anu ngagoleng kieu tah. Bawa ka grogol eta. Edan anyar eta. Ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jasa. Nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh. Mantap mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren. Teu bisa tuh basantren. Cenah masantren modern, teu bisa. Masantren modern lain ulah, teu sekedar ilmiah, jangan ramekeun negara, urusan politik, da jurusan-jurusanana urusan agama. Ngan endek ngajurus ka derajat mah salapi, teu bisa di modern. Lain ulah modern teh ngan sebatas beung. Naon bedana jeung SMA? Jeung SMA jeung asad daun bedana. Sarua tah mah. Ngan beda ngaran dong sanawiyah. Eta doang beda da sagit sarua. Jang derajat mah tetep we ngantren. Ieu besi sing hade di lembur-lembur urang. Aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya masantrenna di mana heula. Sabaraha taun masantrenna. Sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter. Moal anti jasa. Hiji alla tusyriku bihi syai'a. 2 wa bil walidaini ihsana. 3 wala taqtulu auladakum min imlaq.
yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyakum obat wala taqrabul fawahisha ulah sok gadeukeutan bangsa fawahis kabair zina deket bae ulah komo zina nginayahan kana cacak-cacak deket ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti bae sieun pana anu kieu ye jelema teh anu kieu aya anu wani nonton orkes teh lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mampu aya nu kos kitu anu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka eta mah jelas ieu mah dideuleuh nya kae anu wae teh ya anu wae teh oh aya maleng mah emang bener loba nu wau ih lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang oh nu wau aing daek nonton orkes aya di dieu mah mung pana aing dipikir di ustad-ustad ku batur ih iya usah aing teh kiai mah aku kudu nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah ta eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung ngus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang ya tendak sorangan bae di kamar belum tak kiai tolol jadi aing mazharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu gitu dari dulu loba jelema mah muka HP ge haram eueuh jelema bae eta loba teh kiai nu kos kitu loba teh kiai loba ai bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tama teh salah ieu mah kiai ai dinu loba jelema aya murid mung tapi sorangan bau ta eta henteu wa mabaton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah kos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebreh nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah neulekeun neulekeun gharib Allah mah sugan aya nundutan wala takhudhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan acan urang di bos mah bisa Pak bos keur nundutannya jelap bae tuh guru keur deuleukeun nya ayo ngarokok bae ngaji los teu masalah teu kadeuleuh cek cenah teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos nah itu mah teu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek da bunuh maneh kawa-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekal bunuh kumaha kahayangnya na bae ngaganggu ka nyana bolong nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu muliba nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek bunuh awak-awakan allati haramallah nuku Allah diharamkeun illa bila kecuali hak mangga model kumaha bunuh deui koat ngaranna atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajmil muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge bunuh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmat ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal kuari zina jeung nu sejen ta eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah menukos kitu nya na inul limazalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun
zalikum nu lima tadi nu geus dicaritakeun losokum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusiku bihi syai'a nomor kedua wabil walidaini ihsana nomor katilu wala taqatulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqatulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Nah iyalah nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum-kaum kufar. La'allakum taqilun coba berpikir nu lima jelas nu opat ieu mah nu make perjalanan khopi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam bissawab. Kiri aya makam naik ke luhur ieulah Abu Musa al-Asy'ari nu pernah kumaha ketika perang jeung Kangjeng Nabi beserta para sahabat. Begitu perang naik kuda perang ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero kumaha Abu Musa Allahu Akbar maksudnya stop Allahu Akbar Kanjeng Nabi ditepak ya Abu Musa irba'u anfusakum ai irfaku sing dede sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum as-samma wala gaiban marane henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana samian basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir ulah sok dari riweuh mah Abu Musa buandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku dua mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lemalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku sapuluhan ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum cara Kangjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu Kangjeng zuhur doa ieu Kangjeng maghrib pernah ngadoa ieu Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana nu mantap diriwayatkeun ku ieu Kangjeng pernah ngadoa ieu tah ieu dirinya Kangjeng berarti kadenge mantap ditalar katalar ku sahabat. Nah ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge naon sih eta Fatihah Fatihah Allahumma sholli wa sallim amin 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 nyungkun eta mah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah gawe doa tereng geus cek nanti tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoan nya naon kumaha lamun nya di jero hatena ge mudah-mudahan nu dijijirabi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin we galedek sing jeleger tah bae kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bo salah tante jelema keur naon sih teh di masjid orang ngariung ul masa gua ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener teh doa tapi lain pakna kalau seorang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan ngan eta kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari qobo ye saparantina atau kos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus Allahu akbar
La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Atuh kan bagus. Mantak naon dibaca terus-terusan Kangjeng Nabi jatuh instruksikan tama paranti lebaran. Paranti lebaran tah Allahu akbar hudang ahli kubur. Euy lebaran euy. Bar teh ahli kubur. Cuma kuaring urang dibaca gitu. Allahu akbar bareng Allahu akbar. Yo ahli kubur lebaran euy. Barang jante euy, nipu ya. Urang ririwaan, penipu ya. Aya paranti dah doa ge. Paranti umroh, paranti haji, paranti sa'i. Jadi diterop-teropkeun. Teh naon sih dibaca ku urang kuari ge eta mah masalah tah doa nu eta mah paranti sa'i mah toap masalah. Ngan aya saparanti coba lamun doa pelet. Doa pelet dibaca bari ngariung. Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadida li Daud alaihissalam. Cek nu boga imah kiamat sih nggak doa selain deui. Asal ada lain deui padahal kan bagus. Maknana mah bagus. Gusti muga ngaleuleskeun ka hate sarwiti binti sarboah sakumaha ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud alaihissalam. Wa kamalayan ta Daud sakumaha Gusti ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba sarwiti ilayya ngaleuleskeun Gusti hate sarwiti ka abdi wa habibni ya Allah cek boga iman lain deui asana ieu ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu teu nerop ta doa tak jadi kumaha ge. Jadi tetep bae kudu make doa nu biasa. Ulah panjang-panjang. Ieu mah doa perang dibaca. Kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf. Bari kikituan. Doa perang atuh. Teu beres da beres kos kiai mun aya kiai kos kitu cek urang mending gantung bae lah. Teu nerop da kiai teh. Aduh. Misalna orang nyalateun aju doana aya praktek doa jang urang Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini ya Allah agnini ya ieu keur maot imait dihareup agnini ya Allah agnini bihalalikan haramika wa bi ma'atika masyatika ya Allah agnini ya cak mait teh kieu amat sih kadenge lain jang aing mah jangnya mah awas ya ku aing peuting ku aing didatangan sia. Atuh paranti lain paranti aing da baca baik dia kuduna mah pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa betul kan ngeunaheun waqta ababas samai liruhi wa jafil adu anjami walakin hulamna wala hujata yaumal qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya tah eta doa jang aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bimatbu ceknya nama pajumah beureung agnini ya teu beres ye nya menta sugih ye kajen kumaha ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rarasaan nya teu pas doa di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta kaing sehingga maneh teu boga uyah penta kaing aju kedatangna ku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kaing hatal milah sehingga uyah penta kaing ngan datangna lain berarti orang minta uyah-uyah nu datang sorot-sorot wah datang teh uyah teh waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paes sia kajen ngomong kitu keneh urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duit nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal ke aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah
teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jahe ye aing butuh 500.000 jaya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maukeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebo tai kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kadua na praktekeun coba khufyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah teu kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu khufyah duaan ge geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan ge aya akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufyah ya inna rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khufyah lalaunan para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunan ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang ieu ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia nu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayeuna tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta kasasaiwal ti ka Gusti kurcut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh ieu mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa? Kenapa nangis? Belum kebeli sepatu. Emang mau kemana? Mau ke Ragunan cekan. Emang ada apa? Ada teman saya monyet di sono. Iya, nuntut Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u. Abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh Kangjeng Nabi mah ceurik ngaleungis dituruykeun lah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis kitu kede para wali-wali Allah mantak kitu Ibrahim bin Adham pan di dieu ngagempeng kadikeun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja Parenganan urut cai mata ku unggal peuting ka dieu eta pakat. Siti Robatul Adawiyah ka dieu eta pakat. Ya Allah ya Rabbi, batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerikat dosa. Jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti, abdi teh butuh bisa misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur masantren abdi butuh we 500.000 mah tah Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntungan jang anak mun tani kitu kene kauntungan jang anak mun bisnis kitu kene ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti
Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing 500 na ieu dikamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 Pak urang mah lain Pak butuh 500 datang 5 juta tah ieu meuli motor sapeda sabaraha duitnya motor sapeda nu digoes teh emang maksudna kunaon abeh teu meuli bensin teu boga kan bisa digoes eueuh bari mah sepeda motor sepeda mun aya mah laku meureun aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah orang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah kubutuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut dan kos kumaha dibere nu gendut ku Allah po Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan jadi kudu 2 beca nyana sabeca abdi sabeca karena hampur ongkos Gusti nu reutik bae lah Gusti ayo bere deui tah eta ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin leutik jasa dibere usul deui ka Allah Gusti leutik teuing emang sia mah benerna cak Allah penta ka Allah tadarru'an wa khufyah kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi sebu kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah kieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng ka ieu boga kabutuh teh kieu kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah yeuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabud da'wat atawa mameh magrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur harapen nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos kitu nu mantep ka aulia Allah mah sanajan boga hadas dijabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh pasal tamu urusan kos kitu mah ieu keur carita dah aju aya jelema butuh doa ngadoa bae di jero hate sanajan dibaca Al-Quran di jero hate suci nyana mantap urang mah urang ya endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat terek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih jeung Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih jeung Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka panggih jeung kuntilanak dua takulah kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas matu hadas awak kieu roh nama tetep suci bae nama tak mungkin awak nama boga hadas leutik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah
istimewa para wali doana jam sabaraha bae. Oh urang mah ngadoa iya cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk salatul Allah beres langsung tuh ya inung ke beres menang dua petanya ke kumaha nyeri beuteung teh bae atuh anak tenang atuh geus bae mah nggak beres tambah kos gitu insyaallah tambah kos saya jelema anu burut nanya ka naon garang-garang kiai kula ieu kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa mekelti kana gitu kan ulasan sapoe dua poe ulasan baik itu komo ke tengah poe mah ulas itu guys diulas ku jada set menang saminggu bebeja ka kiai nanya kumaha burut teh diangsongkeun herang kiai atuh pasti jadi minyak kalapahan kamari mah teu pati herang kuari mah herang cak kiai atau maksudnya kayak lain kena sagere kena herang gitu sial cak kiai ya Allah ya Rabbi ayah baik nah coba nanti cai kiai ini kere sare kere tungguan orenganan jeung pamajikan keluarnya nah boga adas gede kan naon itu cenah mah haji nyeri beuteung oh beuteung ya atuh bacaan aja aja boga hadas gede ieu ya geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cagerkeun nang dua petanyakeun kumaha cager alhamdulillah tuh boga hadas gede ngan ngadoana boga hadas gede bae cager anu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah yo keur carita ulah kaget bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi boga hadas gede sekali mungkin bae sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali ai urang mah diwuduan ku diwuduanna jaker wuduna ge inget ka Allah keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut Allahumma fajadai Allahumma arini raita pas kabeungeut naon eta karung di mana nya neundeuna asana nyoap ka jeung kumaha tah budak neundeuna teu beres lah mana Allahumma biasa dibaca oh aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cak Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing ja dagang karungan dari tita pan ku aing kunaon ingatkan ulah di tita ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jeung kumaha bener bae tilok diijabah doana geus ngabudah kitu teu cenah mah teu diijabah buktina teu diijabah atuh nya menyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nya nah henteu menta izin pan geus kolot akibat taon eta tadi teh wuduna kitu inget ka Allah tuh komo salat ai wali mah keur boga hadas ge batin hamapan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit poho ka Gusti Allah beda tuh nementak Allah mere konsep udau rabbakum tadarruan wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri urang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusanna pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti eueuh pamuntayangan warti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung Kawi teh ka gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya
mangga kabutuh abdi pada diusulkan ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nangkege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus tumantak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutun jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu kene urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak memang tadi di mana anapun motor nama aya motor oh deui sarua ye itu teh wapur duit di bawah motor bae eta kos kitu geus masyaallah ari waliullah malain nya nama ketika satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatan ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti eueuh nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak cileuk nya ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatan ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatan ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seurinyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae eta mah nya teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah cek hebat kan wali tanya Pak dekat mana Mekah ka Mekah mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu bu edan meureun cak nu nanya edan atuh emang wali mah kosna edan wali mah kosna edan jing edan ka aing sia nu edan itu ontan Allah kuatan Allah atuh lagi bebeja ka Allah be Gusti amba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sabada Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun ontak na ti luhur Jabal Qubais plek bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana menta hampura ka menta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji di set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kayang mah ulah dipotong jaknya ieu malaikat atuh tita ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong
cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeun ge geus alhamdulillah kok maka dipotong segala rupa leungeun ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek dikukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bum muatan gaya keneh nuhun Gusti beres tawafna wali nu mantap coba loba jelema geng oh hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya anu maling motor kur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik kunaon nya teu kebel ngaku ka imah hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur diserahkeun ka Gusti jatuh duit du Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Kiai Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leungit ka Kiai Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Kiai Haji bebeja kula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta harita gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ieu bisa oge sih jeung kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai ku balalakona bedakeun ku kula gitu-gitu sata nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jamual urang jauh henteu cenah mah asal nyaho teh bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat oh mentak di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari di Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda kur ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoa man ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek orang Lampung jelemana aja polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih Pak Kiai biar ke polsek ada kerjaan seri ya dah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah ya Kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena eta berkat dikeluarkeun ku Kapolsek keluar udah keluarin aja gua saya kebingungan itu terus ada tobat ka kaula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih udah dijualin sama saya tuh keren saya Gusti geus be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi wali na ku sebab jadi garong atuh mamang ge beusi yang jadi wali ngagarong heula geus yang ngagarong ditakwa aing deui Pak aing mah jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilo pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabok jameureunnan Gusti jana ge boga nurani Gusti eta teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah tisaha kiai aya nu ngabeja nu gaib beneran kula mah Waalaikumsalam tuh di kampung eta pemalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok sabaraha di Cilongok aya 5 pemalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan anak kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula
sok nanya ke aku lagi, Kiai kemana? Kiai, sopan jasa malah mah. Nggak leuwih sopan tinu sok tahajud. Tahajud mah biasa mana? Ya itu biasa bae, tapi eta mah mendek-mendek. Mantak dibalik mendek maling. Iya tuh geus kos kitu bae ti Gusti Allah na aya nu ngabejaan deui kumaha atuh. Pasar Kemis, anu pamalingan aya. Leuwih loba di Pasar Kemis. Ngan asli Pasar Kemis sama dua. Lurang lembur lobana urang lembur Sumatera, Lampung. Pamalingan Ambalaya. Zaman kula sebenarnya mandek jadi non gitu ngaranna Intel. Tuh benang kabeh. Benang kabeh. Mantak engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan ngana mayar ka aing sabarata Kapolsek teh. Ieu teh kos kituna dong. Ngan teu meunang pan, mending didoakeun bae. Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling kunyana. Sagede kumaha hargana motor hajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu. Kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti Gusti maha segala-gala. Abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta, teu ngabutuhkeun ka mobil eta. Jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti, tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena. Abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunanan nyana kokojayan di neraka. Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener. Jakul mah ngadoa teh kitu teh kieu teh ku galedeg gitu sia. Katabrak kareta sia kajen kokomaha ge. Je kiai cenah kata bakareta di mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge. Kareta mesin. Yang penting aya mesin mah geus. Babari bae. Aja pan diijabah ku Allah katabrak batung teu kitu. Hampura Gusti abdi je teu butuh ka motor eta. Asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaona ge. Nu malingna eta urang dinya. Teu jauh teh mati mah abdi ge. Tinggal atuh Gusti teh melah atuh nyangakeun sadaya-daya. Cenah ku Gusti teh mah endek diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ke di akhirat bakal kekerebekan di neraka. Nah, nemantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk ke galak lantaran nama kutub dibere beja apa tanggap si eta comot si eta sia diuk di dieu sakedeung bae diuk di dieu diuk maksudna diuk sakedeung teh lain deuk nanaon aing deuk melakeun agama ka hate sia lantaran hate sia teh bangkawara jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid ku aing diuk sia sakedeung bujara diwali di zaman Tuhan saya mah asal kita diuk sia teh hate sia teh ku aing deuk dibukakeun deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali asa ngadenge wali ke kadeungnya sakedeung ieu asal diuk wali sakedeung diuk wali urang mah di dieu geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae ya itu teh nyaho bae sanu nyaho urang diangkat jadi wali je itu teh urusan Allah engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna atuh urang wali lain naon lain tapi diasupkeun ke kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali pan ieu asupna ka derajat wali cek babaturan aing geus sarua sia bisa jadi wali itu emang saya tahajud kilo aing mah dua aing dua hanya ngaran teh rupa pan atuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aja teh ka hati malaikat salah tah naon ieu malaikat kaya aya naon iku lama pan tahajud tilok duha tilok tapi pan iya di grup wali dan maneh keur ieu cinta wali namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali sia keur ieu emang berkorban sabarit 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali ngan di tukang ye jakeun geus taguk di hareup henteu ieu mah jangan loba merena di hareup sia mah di tukang mah tadi tuh ku malaikat diseret yang embung di tukang panjana tungtungna makanya hoan bae ku kabehan malaikat kunaon teh diseret 10.000 yang di hareup waktu beres ya Bang ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP
wakupiatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikan ejeng pamaksudanana ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana maka ieu soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi doana para mursalin doana para siddiqin doana para aulia doana para ulama doana para awam kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula dua kudu boga adab tilu kudu menghadap ka kiblat opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupiana ari para nabi para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupiah ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah mantak wali Allah matilok daek ngadoa isin ceknya ngadoa jandek naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun memeh kaula didamel ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u fil amr al amru idza utliqa yan sariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teu beureunan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru wa khufiyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimuradisanya na Gusti Allah teh henteu mikademen mikaresep ka jelema anu ngadoana ngaleulewihi liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hati ngadoa ngajek jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hati hadir hati moal dipake karesep ku Allah jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah teresepeun disiksa ngadoa engko disiksa engko jadi mengalah ieu sing ade matak Allah tersepen kanu ngaliwat atas kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah tersepen nomor kadua panjang nomor kadua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersebut anak tersebut tadi pakai karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa nomor kahiji nomor kadua innahu la yuhibbul mu'tadin Gusti Allah teh teresepen deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara pugunya dagang jengkol lagi mending muntreukan mah pugungan boronjongan doang aju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna eueuh las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh tah eta hiji mah hiji dua mah bisanina teh keur nu pertama mah tuh nya baru atunya ati lu jangan segitu ya hitung di imah meuli 180 20 aduh mantap korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amiseun korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah las meuli urang 1000 ngan aya 900 bebeja urang we ieu kurang kurang mah 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah geus lah sekian jauh kan ke Jatiwangi ceknya dikorupsi 100
geus tukang jengkol ngaleteran beas. Ini pertama mapan make eta teh. Make naon karena kitu teh? Kayu teh. Set lalauna rata. Hiji, dua. Yang geus kitu ieu, nu jelema malaung panuleuna. Set ieu main. Cinggin set, celom saya tik set. Sial teh tukang beas. Bisa tuh tukang beas. Masyaallah, tek dihampura gitu tukang beas. Bisa. Ya Allah, ya Rabb. Bisa ieu main. Gusti Allah. Nah, sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol. Sabara duit jengkol teh eta. Modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10, 20, 100 ribu lah. Gede-gedekeun 500 ribu. Ngadoanya na ka Allah, ya Allah, ya Rabbi Gusti. Abdi teh butuh kendaraan, Gusti mah maha kawasa, penta abdi ka Gusti, abdi mah hayang boga Garuda Airways. Cak Gusti teu kira-kira teh budak. Menta bae ulah yang Garuda, wae dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing. Ya bener nu dagang. Nah, kapal, kakapalan. Ka dia Garuda. Nah ngadoa ya ieu. Iya, ditiup ieu mah, sing ada ulah kenceng teuing, betus. Kakapalan palingnya eta. Kudu disesuaikeun. Urang-urang lembur, kasep teh sabaraha, sugih kitu keneh, ngadoa ya Allah ya Rabbi. Abdi mah yang boga pemajikan teh ongkos olah ramlan Gusti. Ya Allah atuh bener geus ya. Hayang atuh ulah kadu kos kitu. Geus ukuran tataga sia bae sih. Anu bareng kanyawan kiihna jeung sia keur leutik teh. Urang geus jadek cekolot teh digawinkeun jeung sia eta di Bambung. Emang kunaon? Kula nyaho ka bawarang negeri. Emang atuh kiihna ge bareng pan jeung kula. Nya leutik kula leutik. Atuh lain deui ku ari mah babulu. Kagak doa teh perlu diakurkeun disesuaikan jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara urang lembur kasep henteu sugih henteu pangalaman sakola gengan SD ke SMPG ajurna betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kelas 2 kelas 3 henteu guruna hokeun kelas 1 bae nya mah bayaran mah terus. Aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pemajikan teh ongkos si Broksil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi budak teh mah lain lalagaan teh mah ngadoa atuh bener ge aing kawasa atuh sia teh kira-kira takol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh. Ini lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah dari sebab mun ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae ieu eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocotan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadanan ku hammer atau rally nu aya trik katu mah aya reman Gusti teh deres bae kalau geus tungguan sakedeung deui deres sama kos kitu mah sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur ge barokah motor ngan abdi embung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna nah motor-motor lah asal aya lempang bae Gusti teh malah dek prima tah dek ieu teh naon ngaran nu meubel teh eta kos kitu bila perlu lah motor ieu teh bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu RX baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan bebeneran tah menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikan lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong tadakur takos gitu tah ya Allah terseupeun tang ngadoamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih tah budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah menta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti
Abdi teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh ieu mah bebeja bae ka Gusti hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbil abdi mah urang kampung sesuaikan nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung deui be abdi mah maksudna ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sakola SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah nah atuh sia teh kira-kira bisa henteu sia tanda tangan Ugusnya nyupiran gitu bisa mun kejadian aing misalnya ya cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogo mah panti aing dibogokeun haju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan jore minantu bupati ngadorong mobil sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikeun menta ka Gusti Allah urang jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah pa bisa kajen kumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya anak kanyana ongko wali ongko bodoh moal aya geus diciptakeun cara logam beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima batu teh mah anu 1 miliar anu 2 miliar diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan jeung nu di mingguan sok gua dek kieu 2000 hutang. Nah, ieu batu itu batu beda kadar atuh kajian kumaha teh bisa dipaksakeun. Ditu, ieu mah batu rubi. Begitu dideuleuh urang bener aya seteran mahal hargana. Mungkin bae 100 miliar, mungkin 100 juta rubina dah. Lah parah, meuli urang di dieu beureum akur beureum lah kos kitu. Barade teh mang, eta bogana sabaraha? Bogana mah 10.000. Ayo ongkos tuh 5.000 jadi. Ya guys 5.000 tuh. Gede, merahna akur merah delima. Beureumna mah akur gede 5.000. Weh pohara jasa dikieu-kieu. Akurkeun jeung merah delima. Akur beureumna tapi dijualna beda. Guys, ku sia mulai dijualnya. Kunaon itu pake bae teh mah lain jualeun. Emang atuh teh jangan ngatak bisa. Tuh kadarna beda Allah nyiptakeun batu beda nyiptakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat ieu mah kadarna 22 karat ieu mah 18 karat ieu mah sakarat beda-beda ieu perak dan lain sebagainya geus urang nyadar diri aing di mana posisi aing ieu ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana sebab naon ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi moal bisa kajian kumaha ge keluhuran Kangjeng Nabi urang jeung Kangjeng Nabi Musa beda jauh padahal sarua ulil azmi tapi lamun dibandingkeun ieu mah keur carita kadar kaistimewaanna beda kumaha hiji Kangjeng Nabi mah teu ngahayal-hayang kapanggih jeung Gusti Allah tapi ku Gusti Allah kapan dipuateun kana buruk cak Gusti Allah aing rindu ka nabi aing Jibril bawakeun buruk bersihna lah aing hayang kapanggih padahal mah teu kudu kitu ieu mah keur carita kaistimewaan Kangjeng bawakeun buruk Kangjeng Nabi na teh nyaho-nyaho langsung dibelek desian ilmu hikmah dan lain sebagainya eundeunkeun di buruk berangkat
terus datang ke Yerusalem naik ka luhur langit kahiji kadua katilu panggil jeung Allah keur carita ieu mah keur carita dipanggil Kangjeng Nabi mah ku Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Musa Gusti abdi hayang ningali Gusti di mana mal bisa Musa siapa makhluk aing ngokolik atuh kapal mukola palih hadis tapi tetap abdi hayang kapanggih jeung Gusti pan abdi teh pilihan Gusti mal bisa Musa moal kajian kuku mage ke Kangjeng Nabi Musa abdi Rasul abdi tetap hayang kapanggih jeung Gusti kumaha Gusti bae manggihkeun anak oh ayo kos kitu mah puasa 80 poe geus puasa ka Gunung Sinai ka Tursina ka dieu sia berangkat Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Musa puasa heula riyadhah geus tiada berangkat ka Gunung Sinai watini waturi Sina nah Gunung Tursina langsung kadinya naik kapanggih jeung Gusti Allah carita kapanggih teu kuateun Kangjeng Nabi Musa pingsan bedana naon Kangjeng Nabi mah teu hayang diangkat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa mah hayang teu diangkat ka langit cukup di gunung bae jauh melung ti mana-mana toh emang kuat pas Kangjeng Nabi Musa bebeja Gusti iya hamba Gusti nu ngaran Muhammad mah kok teu hayang ge diangkat bae ai abdi nu hayang-hayang henteu loba omong Musa tuh urusan aing tuh urang ge nu hayang-hayang jadi wali jadi dukun ka dituna bejana sia teh hayang jadi wali heuh gua geus gideg we ilallah moh komo lamun dinu ngariung mah ilallah kadeuleut cauna gol deh panjang dikira sial tah mah kiai aman lamun cauna cau kepok mah atawa cau hansip cek santriwetan mah cau hansip cau apu mah cau hansip sia ngariung menang cau naon hansip eta sok didoakeun ku santri teh ku baledeg gitu tah ka santri ngahinakeun jasa kali ngariung dibere cau hansip emang aing orokan panantin orok pantah mah di kieu tuh emang aing orok teh eta di wetan di dia mah ente di dia mah teu beda maksudnya gitu-gitu kene iya urang hayang jadi wali ka ditu jadi dukun sebab naon kadarna beda geus kudu kumaha tuh ulah sok sosoranganan tuturkeun bae engke ge nyahoeun datang ka mana mun sosoranganan bakal cilaka sebab naon kadarna diciptakeun ku Allah sakitu geus tuturkeun ahli Allah jajana mah bangona kok tilok tahajud masa jadi wali ku aing kadeuleu tilok salat duha kok jadi wali nu tahajud bae nu jadi salat duha teu jadi wali nyana mah bangona ja dahar bae ku aing kadeuleu dahar gembul pakaian bagus salat tahajud tilok urad wirid jeung nama batur ngawirid jeung nama kerek tapi maknya jadi wali teu percaya aing mah emang wali asli mah nu kos kitu mantang mun ente babarengan jeung nu kitu eta wali babaturan urang jeung babarengan jeung batur ka mana ieu ka wali sangah hadahar nah ieu masalah ieu wali ka jadi kumaha diketrok bae kitu ku ieu wali ye lain kitu kapan wali mah cukup dikanyahokeun ku Gusti Allah ieu wa khufyah naik setik wali pangkat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah nah doa marane kabeh ka pangaran maneh dengan penuh tadarruj jeung khufyah ai jang pangkat anu bodoh mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate tapi kapanjang para aulia Allah mah nu mantep teu bersuara teh lantaran beusi aya ria ngajauhan tina ria maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan setungtung aya jelemanya nama tilok ngalaksanakeun salat sebab nyaon geus teh salat ge keur salat ieu nya nama kadeuleuh aku batur mah api lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung ngengkeli ka Gusti Allah sebab aya nu bodoh mah keur salat ge inget ka Allah nya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah nu mantak manehana nama khufyah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud nya nama teu duha nya nama teu batur wirid nya nama teu mun bangsa kos kara itu mah dahar nginum ngopi ngarokoknya nama terus baik katipu kabehan ge nuturkeun wali mah mun cara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah kunaon eta embung kanyahoan nya boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti maha uninga
Iyalah ditutupan pangkat kawaliannya anak kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah teresepen pisan ka jelema nu leuleui ujung-ujungna kapan lamun teu dipake ka resep jadi siksa. Anas tahajud, anas sayang kalem ku murid, siksa nu aya. Anas wiridan, anas sayang kalem ku masyarakat, siksa nu aya. Anas duha, anas sayang kalem ku makhluk, siksa nu aya. Daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah. Geus saegeuna mah jeung Gusti hese dituturkeunna. Jelema luhur teh hese dituturkeunna. Urang ulah-ulah nuturkeun batur, nuturkeun para wali sanga, nuturkeun Habib Lutfi geus hese urang gue. Hese nya na ngobrol ngabak-blak bae, ngarokok atuh terus bae ngopi teureun eureun. Apa nu kos kitu na maka tuturkeun da urang. Katuturkeun lamun urang ngarokok bae, kunaon sia ngarokok bae Habib Lutfi ngarokok wali. Keun sia ngopi bae, Habib Lutfi turun-urun ngarokona teh ngopina terus bae. Itu sia ngobrol bae, Habib Lutfi ngobrol. Ukur ku sia, jang diri sia, maraka sia ujianana. Itu geus lain ukuran, sebab jada mah keur ngalalakon. Embung katalian ku situasi jeung sajabana. Keluar tina sagala patula patali. Patula patali hiji bae jeung Allah. Urang mapan katalian ku usaha, katalian kapan ku jabatan, katalian kapan ku jaringan organisasi, katalian ku partai, etalah nu mawa ngabaged naik ka Gusti Allah. Patula patali jeung organisasi kepentinganana kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ka Gusti Allah. Jaringan-jaringan partai etalah nu nahan naik ka Gusti Allah. Jaringan-jaringan makhluk, upah HP teu nyaho mah ngagejret lain naik ka Gusti Allah. Etalah nu paling hese patali jeung jabatan, patali jeung makhluk, patali jeung dunia. Eta nu mawa ngebaged naik ka Gusti Allah. Waliullah mambungeun kos kitu teh seserian cenah mah. Aya bae teu bae masalah. Aing mah keur jeung Allah tuturkeun Gusti moal bisa. Wa ta khufyah nya nama cukup jeung Allah bae. Per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufyah di jero hate. Kok bisa kitu? Urusanana pan geus diurus rohna. Urang mah pancan diurus. Urang mah nu diurus ngisi ngisang. Dahar ngisi ngisang, urang urusan eta pan. Ya dahar ya, ke ngising di mana nya? Urang urusan eta wali mah geus tirok pikiran ngising bebelepat los. Wah, ai kos kitu mah beuki bahaya tuh. Ai urang pikiranna CS di mana? Wali mah tirok pikiran es, buat datang buat teu ka es. Matak pantanganana nu hese ilmu kawalian maloba pantanganana. Di antara pantanganana cadu kudu menta ka batu. Allah menta. Nomor kedua pantang kudu sare. Meme tunduh. Tantang ngabagus-bagus tempat sare. Pantang dahar memeh lapar. Pantang ngabagus-bagus dahar pantangan eta nu hese. Pantang make pakaian bagus. Pantang teh hayangna ketika bak aya emang kos kitu ayana teu maksud ulah maksud naik mobil ulah maksud dahar ulah maksud pakaian ulah maksud hiji Allah teu dimaksud aya urang mapan pungpla-pengple di hareupeun kaca ndek kondangan ge teu bagus aya mah ye teudeung deui pake deui sret cak setan teu bagus bae teman itu betul itu tuh cak nafsu pakai deui eta mah rada matching tah teh bae eta mah sana boro-boro rangda parawan ge naksir ka sia teh mulai geus cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu disengserikeun ku Gusti Allah jauh jeung Gusti Allah wali malain kitu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah tadarru per detik hatena ka Gusti Allah geus terkondisi otomatis nya nama wa khufyah sasamaran ka Gusti Allah naon bae selalu disamarkeun cukup teu kudu kajahoan ku batur boro-boro batur pamajikan anak teu kudu nyaho cukup Gusti bae nu uninga sebab Gusti itu bakal ngaganjar ka abdi batur mangan sakadar neuleuh ngaganjar moal naon moal tapi abdi mah pan bakal diganjar ku Gusti disiksana ku Gusti cukup abdi ibadah ka Gusti bae belah dituna rek disiksa rek diganjar kumaha Gusti tapi abdi mah ka Gusti bae eta geus luhur jasa acena abdi bakal ka neraka keun atuh emang nu Gusti berani abdi ka neraka acena di ka surga keun emang nu Gusti
acara dikaharapkeun emang nu Gusti abdi mah teu neuleuh neraka teu neuleuh surga teu neuleuh arep neuleuh teh parentah Gusti abdi mah hendeuk ibadah teh atas parentah Gusti tapi abdi moal kadeuleuh ku sasa cukup ku Gusti bae manteknya mangke mu wayah salat teh wayah salat urang salat teh kada gitu we kulawan teh geus dan zuhur teh salat asar teh setah besi di lembur ayeuna teh salat iya asana iya wali ieu kajen kukuman iya kajen kukuman tinggal di rantai bae wali sorot mata tetep lain innahu la yuhibbul mu'tadin berkelanjutan wala tufsidu wallahu alam bisawab